di alam sagala aya sim kuring sabaraha kanca atur salam kasadaya. Sancan naik kapara kudu aya kumawan pun sancan minton acara kasadaya sampurasun. Atas aya nama sancan sasindiran urang ngalaguan deui we yuk. Sapu ngesak ngapung luhur jauh di awang-awang mewek genjang jangan bangun kayak kalina He maneh tuh nya maneh mah ceu gede kunaon alun-alun paleungan di jero namun ikeun mani wantun teu ieuan dikeun salam ngalaweung geus salah ka catur bikin ganti anu garing maneh lomba ngaturkeun atuh mah kuring hape kuring dipake oge ku kuring di pulsaan ku kuring nyakeun bae kumaha kuring ye maneh ku bejakeun ka ciga kitu nyiruan lepas tampil nepi ka mewakna capek tujuan rek ka sindir tapi ka mau HP ku ayana ieu singking mau ya kakalen ku ayana mainna game di sosialna hengker HP teh manfaat dari maneh pake napi kentangan makana kaki hajar HP teh bakal manfaat pokokna pikeun diajar tah manfaat saja lamun dipake kanu bener jadi mah hayo we dipake ka ulinan game bener pisan zaman ayeuna mah teknologi teh dipake bahan pangajaran tinggal kumacara urang nggelanana lamun dipake kana hal-hal anu bener tangtu loba manfaatna tapi sabalikna lamun dipake kana hal-hal anu goreng tangtu loba madaratna sapu pisan. Hei, maneh hafal tuh kadieu. Ieu ya, aku mah tadi siang lihat baru lagi alumni bulan menihari kurang aku teh. Kareta salaliwa waas teu katinggaleuna eta basa meni gila kos panci di calana basa tandur panas loe anak muda basa wakeun basa batur di mumule isuna disapirakeun Pun bae atuh kira kitu. Mana ame rada gaul ngeusan mah. ari kamu di pamatahan teh ai mana ya bisa Turnya geuning maneh kepala nurutan kuring. Deu barudak dangukeun tina hal anu kira bisa jadi loba daya tina hal anu sarupa basa alay guna budaya geus lah lalieur ngomongkeun basa mulai tutungna kusabab basa mah rupa beak juga kopi sangulibeun tutungna rupa kawas aki-aki basa mah teh tutungna Yang geus atuh aya nama orang tatarucingan hayu. ai maneh tuh ikut tahu sih Nya boga atuh ye terusnya tempat pikeun urang maca pustakawan pamungkas naon cing. dina baris kahiji aya kecap mah dina baris kadua aya kecap pustaka naonnya bingung euy kuring mana hafal teh daftar pustaka lain Lain atuh taluk teu taluk lah sok naon tempat pikeun urang maca nyaeta tempat maca di baris kaduana aya kecap pustakawan jadi eusina teh perpustakaan. oh perpustakaan kuring ge boga aya nama membengkeun ngabahas tentang perpustakaan geura dapat hari ini cik terusnya budak pikeun nyala ilmu kuring mondok kana sapu naon sih dina baris kahiji budak ilmu dina baris kadua mondok kana sapu naonnya mana apa teh Nyapa atuh da lemos maca. ye Ya, lamun baris kahijina budak ilmu handapna ngodok anu saku eusina pasti buku bener teu? bener euy deuk kata beung ieu mah mana mah bisanya kapalan Nya tuh, mana kuring masuk menu maca di perpustakaan. Namun cek pemerintah mah cara gara nyar ilmu tong hilap nuang tarasi naon cing. dina padalisan kahiji aya kecap nyatel dina padalisan kadua dipurwakati ku kecap tarasi lamun dihijikeun nyaeta literasi Geuning geus baris sae mah ngeunaan literasi nyaeta program pemerintah anu gunana pikeun ngamejakeun kasadaran jeung minat baca masyarakat Indonesia.
di budak sekolah. Oh, cik sok kayaknya mah orang luka bangsana di sadana bari ngaplok budak mah kudu direke naon cik. Wah, bari ieu mah sina teh oke cang bagen irtos angeun kacang sapariu osong kau emas dina ganggang disameuran ku japati boga emas tendelangan cara boga pangati Simkuring malakan leunca Cihaur segala aya simkuring sapara kanca hatur nuhun kasadaya